Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Bedana ulama, perbedaan ulama jadi rahmat lain jadi pacekcokan. Ku hari di urang mah perbedaan teh jadi pacekcokan. Kunaon eta? Lantaran ego. Asa aing bae kabeh ulah asa aing. Oh, hormatilah. Ikhtilaf cak Gus Dur teh mah perbedaan itu harus kita hormati sebab dia punya dasar. Berarti kita harus menghormati dasar dia sebagaimana dia menghormati dasar kita. Eueuh masalah. Pacekcok teh ngan di urang mah jadi masalah sebab naon aya kepiraon-piraunan pan urang mah mana kepiraonana kunaon sia teu nurut ka aing eta piraonna ge urang mah ngaji teh lain titah nurut ka urang Allah geus sakitu ketika teu nurut ka urang mangga kadanan cara wali embung wauh jeung murid beusi naon beusi mere urang mah lain wauhan murid abeh mere pan blon eta sabalikna wali urang mah bantak jara rawuh jasa urang mah jeung Allah nah wa antasumu khairul lakum puasa maraneh kabeh leuwih bagus ka maraneh kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho berarti berbicara hikmah nyaho teu sih hikmahna puasa sehingga bagus jasa emang kumaha kitu hikmahna cek Kanjeng Nabi hikmahna laparan beuteung hauskeun hati leuleuskeun awak niscaya la nazara qalbuka ila Allah niscaya hate maneh bakal neuleuh ka Allah ambuh laparkeun beuteung urang hauskeun hati urang ka Gusti Allah kok bisa kos kitu sih sebab dina ngalaparkeun beuteung ngaleuleskeun awak didinya bakal aya katoharohan ruh bakal aya kasofaul qulub. Mantak Imam Syafi'i ngadu Allahumma mnun alaina bi safail qulub wa hablana sahihal muamalah fi dunya. Nah eta teh safail qulub bening hati, bersih hati. Moal bisa bagi jelema nu deuk hayang nyaho jati diri tanpa puasa moal beunang. Puasa kelehkeun beuteung urang tina kadaharan ngajauhan watak hewan-hewan. Leleskeun awak urang ku sebab urang lapar awak jadi leles seakan-akan urang keur menyiksa awak urang siksa awak urang ku urang beuteung laparan ku urang kemudian hate horenganan jadi bersih teu karasa ku urang teh hate teh jadi bersih aneh ruh jadi suci taharatir ruh wasafail qulub nazara qalbuk ilallah ya Allah hate bakal neuleuh ka Allah wa antasumu khairul lakum puasa leuwih bagus ka aranjeun kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho sebab naon dina ayat nu itu nage la'allakum tattaqun menawa anjeun takwa artina kunaon puasa eta supaya jadi takwa takwa teh naon nganyahokeun diri urang bahwa diri urang hamba sieun ka Allah maka urang nuturkeun aturan Allah bakal akur puasa mah nu sugih jeung nu susah nu sugih puasa mah teu dahar teu nginum teu jima nu susah ge teu dahar teu nginum teu jima sugan aya perbedaan jang nu susah mah ti isuk-isuk ti subuh datang ka magrib jang nu sugih mah salantaran loba duit datang ka lohor bae jang teu akur wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun akur bae nu sugih jeung nu susah nomor kahiji nomor kadua bakal nimbulkeun talattuf wa tarahum sebab naon hate geus bening ketika urang sapoe dua poe ngarasakeun lapar awak leuleus hate beuki caang roh beuki bersih neuleuh urang ka jelema nu susah bari mikir horenganan lapar teh kos kieu mana teuing batur anu terus-terusan lapar timbul talatuf patarahum hayang mere nu matak jelema nu boga di bulan puasa mah saplit-plit dan nu sugih tetep bae saplit-plit nu boga tetep bae aya merena di bulan puasa mah sebab naon hatena keur diurus ku Allah teh beteungna ku urang di laparan awak leuleus
mulai hate nyai-nyaian neuleuh ka Allah. Adapun neuleuhna ka Allah nisbi kumaha kekuatan diri urang. Urang lamun ditanya siapa puasa dahar atuh embung kurang sieun ka Allah besi disiksa ku Allah eta kan keur neuleuh ka Allah melalui syariat. Jelema ngelempre bae sia geus teu boga duit bae atuh dahar embung aing. Atuh dahar bae duit aya naon aya beulieun loba teu aya aing mah teu kajenkeun teu berarti duit di bulan Ramadan mah. Kunaon emang sieun ka Allah. Eta kolbuna bentak teu nu sugih teu nu susah kumaha saya kunaon lapar non kitu ngaranna nyang bae lapar emang kunaon puasa atuh meuli bae teu boga duit pantes atuh sia mah teu boga duit ieu nu teu boga duit tetep bae berarti di dieu aya naon ieu aya nimbulkeun keistimewaan jiwa orang sehingga orang tertata rapi. Jam kurang didelekeun we deuleu uluh kakarak jam 4 2 jam deui geus dihitungan we neuleuh deui jam 5 sajam deui neuleuh waduh setengah jam deui gelas geus dikiekeun we gelas sia naon setengah jam deui diambean aing ngambean mah geus seger sagana. Suara jasa. Eta teh lain lalagata. Jadi urang teh dididik, disiplin, nu sugi, nu susah tersiplin ku ayana bulan puasa. Wa antasumu khairul lakum. In kuntum ta'lamun mun maneh nyaho sehingga orang terdidik, tersiplin. Nu sugi, nu susah tetep bae bareng bae bukaan. Masyaallah karim. Nu paling istimewa la'allakum takun ieu teh nimbulkeun pengabdian nu sejati ka Gusti Allah. Mentek didinya terbagi engke bakalna puasa. Hiji aya puasa awam. Puasa awam teh hartina puasa sakumaha tadi. Berang teu dahar teu nginum teu jima sakikituna bae. Adapun nu lain mah teu milu puasa. Mata teu milu puasa. Celik teu milu puasa. Malah mah makin bulan puasa makin dicocokan nu make ka dieu teh tah. Naon ngaranna? Tuh pan sia mah nyaho je boga pan. Jeung osok mata didelekeun bae ka televisi celi di pinuhan. Jadi nu puasa teh ngan sakadar beuteung teu dahar teu nginum, zakar parji teu diima ngan sakitu doang puasa awam. Ieu mah nu kos kieu mah yeuh disangsikeun asup ka sorgana. Sebab ieu mah puasa teh pupuasaan. Can ka asup puasa nu kos kieu. Masyaallah. Okos nu munggah haji lolobana macan jara di haji. Sebab urang munggah haji teh ngan sakadar deuk neuleuh Baitullah doang, muteran Baitullah. Henteu nyahoeun makna daripada Baitullah. Baitullah teh di dinya teh bait Allah, rumah Allah. Urang teh kerja di tamu Allah. Lamun urang sakadar neuleuh Baitullah doang berarti ieu haji zahir. Ketika urang boga rasa ieu teh ima Allah, batin urang kapanggih jeung Allah, maka sikap urang bakal pinuh ku adab. Ditatalah urang di hareupeun Baitullah kira kudu kumaha sebab keur di hareupeun Allah lain aja sosotingan. Beuh toap di soting kotrek. Datang ka imah tuh bapak lagi soting. Toap bapak tuh lihat tuh. Beuh bohara ngarendeng jeung urang Pakistan. Ada kan mending lalaki awewe deh. Tinggal anaknya bae, bapak pembina amat bapak ini. Masa top sama awal orang lain? Iya bapak hebat ini. Ini jangan mah kur top kekikian. Wah kayaknya bapak mah gila kali di sono. Maknana Baitullah berarti didinya aya Allah. Batin urang teh kapanggih jeung Allah. Lamun urang kapanggih jeung Allah penuh ku tadarru urang, adab dipetakeun. Ketika urang berangkat ke Arafah, di Arafah teh urang teh keur ditongton ku malaikat.
Allah ngerahkan seluruh malaikat nonton ke jelema nuker wukuf di padang Arafah. Deukeun coba hamba-hamba aing cek Allah, aing nu sangat deukeun urang keur ditonton ku Allah, ditonton ku malaikat. Kumaha perasaan urang ketika urang di harapan ku Allah. Lain zahir, batin urang teh keur jeung Allah. Kitu keneh ketika urang di Muzdalifah. Di Muzdalifah teh mulung batu. Urang teh seakan-akan dek ngalempar setan secara zahir nurutan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal keur miceunnan zahir, keur miceunnan nafsu-nafsu urang, miceunnan dosa-dosa urang. Satu batu piceun ku urang, nafsu urang. Laum piceun bismillah Allahu akbar. Tek. Hawa piceun bismillahi Allahu akbar. Tek. Terapkeun zahir kana batin. Urang wudu ge lamun wudu zahir bae mah kieu-kieu bae. Tapi lamun dibarengan ku batin, zahir urang wudu, batin urang wudu. Zahir urang kekemu, batin urang kekemu. Zahir urang teh ka irung, batin urang ka irung. Zahir urang ka beungeut, batin urang ka beungeut. Zahir urang ka leungeut. Jadi ketika urang beres wudu, zahiron wa batinan, engkena bakal sieup ka deuleuna. Itu kene salat, salat zahir kos urang, salat batin nu mantak tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat eta nyegah tina fahsya jeung munkar. Tapi kuari mah kan salat mah salat fahsya jeung munkarna henteu kacegah, berarti can salat. Encan salat lamun ki haji salat tapi ngridit keneh encan salat hakikatna mah. Sebab teu tanha anil fahsya'i wal munkar. Namun ki haji salat tapi masih kene ngagulingkeun, ngagunakeun duit bank, encan salat kajen kumaha ge. Sebab bunnya bener-bener salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan selanjutnya ialah urang kakarak datang ka zahir sehingga dibuktieunan kuari boro-boro pamarentah urang ge kos kieu keneh. Endek iraha urang datang ka paeh teu ngurusan batin. Terus-terusan urang mah ngurusan nini bengking bae teh tadi teh. Silaturahmi ngudag nini dagang ngudag nini ngameteran sawah ngameteran nini ngaji urang mah hayang kapanggih jeung nini atuh sasarian nini nyagincuna gede jasa ngacai deui ta nini. Ya Allah ya Rabbi, horenganan urang lamun dibuktikan kos komo Kangjeng Nabi mah lewat neuleuh bangke embe. Cek Kangjeng Nabi naon eta? Bangke embe. Nu bogana resepen teu kabage. Iya tun teu. Urang mun dibere daek teu hayang. Dunia eta kos bangke embe. Nu bogana ge mbueun teh ka bangke. Urang kuari lamun mudag-mudag dunia berarti urang mudag-mudag bangke. Urang lamun teu dikitu-kitu moal jadi norikoh. Urang mau norikoh teh boh justru hayang dunia. Kabeja ku batur torikot boh murid dikumpulkeun sia nu sugihnya ye. Ayo sumbang atuh mama ieu. Insyaallah. Yen tarekat teh parugu kuari mah. Tarekat teh teh miceunna dunia nafsu jeung setan, endahan ngagugulung nafsu jeung setan. Ngajilah nu mantak urang batin wa antasumu khairul lakum in kuntum ta. Lamun mun manehnya bahwa puasa eta leuwih bagus lantaran naon? Lantaran puasa teh ndek nempokeun batin urang ka Gusti Allah. Nu mantak Syekh Junaidil Baghdadi neangan guru datang ka ieu lain, datang ka ieu lain, datang ka ieu lain, datang ka ieu lain. Plek aya kapanggih guruna. Wah ieu barang kunyana ditaliti teu buka-buka puasana terus bae geus 20 tahun teu buka-buka puasa. Buka dengan sakadar lebaran tasrek lebaran tasrek lebaran tasrek. Cek Imam Junaidil Baghdadi iya nu kaing kudu di guruan mah nyana asup ka dinya ngaguru. Terima biasa norekat. Beres tamat tidinya hayang puas boga guru. Neangan deui guru torekat teu kapanggih aya jelema masyhur jasa saat eta. Pohara jasa muridna ge ribuan, kamasyhuranana pohara jeung kacaritakeun ku batur teh jada teh ahli Allah diintip ku nyana teu pernah puasa dahar bae. Bingung cek Syekh Junaid teh berarti can usul ilallah nyana.
ketikanya ngaguru di nu pertama maka karaknya boga hati-hati doang ikhtiat geus rada nyai-nyayan ngan encan usul begitu kapanggih jeung guru nu kadua endek ka gurunya na tapi ieu mah guru tilok puasa isuk-isuk ngawudu berang setik dahar sore dahar deui aya makan malam sagala cek Syekh Junaid ai masurna mah pohara muridna ribuan tapi kok teu pernah puasa ieu aneh cek jadi ulah ieu aya ngaguru kanyana sedengkeun hayang ieu teh batin teh hayang usul ilallah geus guru dinu pertama tapi can aya kapuasan ieu manggih guru kub kabehan dituduhkeun ka dieu tapi ieu mah teu puasa-puasa karek datang assalamualaikum ulah sok mang cek guruna ulah neuleuh daharna turutan mama daharna ku sia nya geus kaget urusan puasa mah gampang jak nyana ja orai ge loba nu puasa hewan-hewan ge loba nu puasa ya mun endek berangkat ke Allah dek berangkat tayang usul ilallah ayo ku guru di dieu teu kudu puasa jeung mama mah dahar bae cek di hadapan kieu mah cek kira teu jadilah geus jahat teh encan ge ngomong aya teu jadi mah geus indit ih pada kanyahoan bae aing moal geus indit teu kudu mah moal maksakeun balik deui bae ka ditu ka sok puasa emang di jero hatena deuk balik deui ka nu puasa balik deui nya ka nu puasa ka ditu teh nya di jalan ge geus puyeng we nya ji pan tapi pan nya nyahueun bae nya cek nya ieu aing deuk balik deui nyahueun cek nya dah ieu si kumaha mang aing mang balik deui datang da ka nu puasa bae datang ka ditu pan teu jadi atuh guguruna ka ditu deui balik deui cak guru nu sok puasa teh ulah ka dieu ayo ka balik deui ka ditu sebab sia mah usulna bakal di ditu lain di dieu ulah di dieu sia mah nurutan puasana doang ibadah nu lain mah teu diturutan jeung aing ka ditu dicarekan ka dieu dicarekan wah sakena ieu teh beres si kos kieu ayo ka ditu lanjut ulah di dieu sia mah ngan saukur nurutan puasana doang lain ka Allah sia mah nurutan teh ka makhluk jadi teh mah kos kitu mah ibadah Allah nyana geus ternyang-nyang Syekh Junaid balik deui ka ditu ka kiai anu sok dahar bae teh datang ka hareup datang ka geus kieu bae kiaina ayo sia geura ka dieu ayo sia geura ka dieu balik ka ditu sia puasa bae geus sia aduh cenah ieu teu beres ya urusan ieu langsung ada sujud da hampura bawa ieu nek dihideung nek dibeureum ku mama mah bae pokona kula mah nek ku guru bae kageus ka mama di dieu mah dahar bae kajeun nah sabodoh alah lamun geus kos kitu kudu pasrah nek kumaha pokona mah nek dahar teh dek nginum bae hayu bae sebab usul ka Allah mah lain ku puasa lain ku dahar usul ka Allah mah ku safail qulub bersih hate dahar bae ge ai bersih hate mah usul ilallah puasa bae ge ai hayang sugih mah moal usul ilallah puasa bae ge ai hayang berkaromah mah moal usul ilallah puasa bae ge hayang dihebat-hebat ku batur bejakeun aing mah puasa bae kitu moal usul ilallah salah sia ibadah kos kitu geus kumaha bae cekeuna kula dar daharnya musdahar nambah aduh mama kene nambah baca dak wali we masih begede aduh nusun ya udah geus dahar ke pondok sore-sore dari dah jangan dahar bae aing irah dididikna cek dahar terus-terusan turun dahar dipanggil dahar terus sore dipanggil dahar sore bang dahar kabelah dina terus dididik jadi puasa jeung dahar bakal akur lamun bening hate ngan metode doang bahwa
lamun urang lapar ieu hate jadi bersih. Aya jelema nu kudu bersih hatena seubeuh bae. Sebab manusia diciptakeun ku Gusti Allah beda-beda karakter. Aya nu mun lapar perem eleh careuh mah. Ayanya nama lamun seubeuh perem bae. Sabalikna aya nu mun seubeuh buringas. Aya lamun lapar buringas. Geus kumaha karakter-karakterna. Mama murid mama teu kabehna dahar tuh nu itu mah titah puasa bae. Tuh nu itu mah malah mah aya 40 poe teu meunang dahar teu meunang nginum. Itu mah tuh saminggu nu teu meunang daharna. Nu itu mah 3 poe teu meunang dahar. Nu itu mah sapoe sapeting sakali doang daharna. Aya potongan maneh mah Juned. Segala sia mah potongan dahar. Ayo dahar bae. Cek Juned aing burung dianggap tukang dahar cek teh. Dahar sia mah. Dahar kobloh dieuna dicarekan. Moal wusul ila Allah sia dahar bae mah Juned. Ambo. Cek jasa ieu jasa ieu budak guru kos ieu jasa. Mana aya wali dahar bae? Eueuh dongengna jeung Kangjeng Nabi na ge baheula carang dahar. Atuh kabelah dieuna para sahabat anu usul ilallah macarang dahar. Kabelah dieuna para tabiin usul ilallah macarang dahar. Dongengna du dahar bae usul ilallah. Sia mah datang ka dengan dahar doang. Jeuh. Cek nyan aya yang si kudu kumaha ieu. Teu dahar salah. Korenganan kos kitulah guru mursyid mah. Maksudna dahar jeung teu dahar teh ka Allah bae. Puasa ulah hayang naon imam mun ditanya sia geus puasa naon hizib eta salah moal wusul ilallah. Sia geus naon ieu puasa naon aing puasaan hikmat geus 3 tahun abeh tamu loba ambalayah budak neraka jahanam eta. Sia geus naon ieu puasa abeh naon dagang abeh laku. Puasa teu beres. Eta lah puasa fikih. Puasa zahir, puasa batin mah Allah hiji be kulantaran diparentahna ku Allah puasa teh cak guru Ki Juned Allah nitah ngan Ramadan doang puasa salian Ramadan mah teu dititah ku Gusti Allah. Adapun puasa nu lain tah manang Kangjeng Nabi in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ndak dituturkeun atuh mangga Kangjeng Nabi nek teu bae langsung ka Allah mangga nu pusatna mah puasa mah Ramadan doang. Allah tah nu nitah hiji saja nama Kangjeng Nabi matak sian dek puasa ka Allah dek teu puasa ka Allah ulah nurutan guru ieu mah daharna ja guru aing ge dahar bae beresna sia kajen kuku Allah ulah sok nurutan manusia ibadah satungtung nurutan manusia eta mah ngaranna ibadah zahir. Ibadah batin mah hiji bae Allah sia kajen guru ka mana Juned lamun satungtung nurutan manusia bae moal wusul ilallah hiji bae Allah puasa cak Allah teu puasa cak Allah kukumaha ge cak Allah bae ge geura tereh geura ge tereh ge hayo dipetakeun Syekh Juned teh anggap maneh teh keur ka Mekah Juned lamun ka Mekah teh kan kudu make pakaian ihram begitu datang ka Baitullah teh maneh teh kudu tawaf di dia tekan jadi tamu Allah ulah jadi tamu Arab dirinya maneh sa'i ka Allah karak cukur selesai tahallul yeuh awak maneh teh Masjidil Haram Juned tah qalbu teh eta teh Baitullah puterkeun ruh maneh di Baitullah jadikeun roh maneh tamu Allah di diri maneh ieu teh kabeh diciptakeun jangka Allah Juned. Sok lamun urang dek ka Mekah mah jadi tamu Allah teh kudu make visa, kudu make kendaraan ka ditu, kudu make paspor, kudu make biaya. Tapi maneh mah hayang jadi tamu Allah sapoe sapeting bisa 600 bisa 360 kali kapanggih jeung Allah. Maneh jadi tamu Allah sampai ting 360 kali kapanggih jeung Allah.
asal bisa sok berem sidakep cekel hate cekel golbu sok rasakeun bahwa di diri maneh teh di jero aya Baitullahan wa tahhir baiti lil taifina wal akifina sok bersihkeun ku maneh hate maneh ulah aya nu narangtung di jero hate tahhir baitia qalbu sucikeun li taifin wal akifin war ruk'is sujud ulah aya duniaan ulah aya makhlukan ulah aya nafsuan bersihan toapkeun roh maneh di dinya moal kebal kapanggih maneh jeung Gusti Allah kira-kira teu kudu puasa deuk puasa mangga deuk dahar mangga beda horeng perjalanan batin mah urang mun kuari nyaritakeun puasa nu tadi puasa parentah Allah Ramadan melalui fikih tadi teh puasa umum kuari urang naik ka puasa khusus ilukeun raga urang puasa lamun tadi teu dahar teu nginum teu jima kuari raga urang pilukeun puasakeun mata puasakeun ceuli puasakeun irung puasakeun sungut puasakeun leungeun puasakeun dubur kubul jeung suku sok milukeun puasa ulah sadeuleu-deuleuna ulah sadenge-dengena ulah saambe-ambeuna ulah salempang-lempangna ulah sacekel-cekelna sakumaha Allah ngainstruksikeun puasakeun raga urang ilah puasa khusus puasa para sholihin urang lamun geus datang ka dinya bakal ngeunaheun karasana ku urang gerege puasa tah siapkeun ti kuari jang dapur abeh ulah kaganggu urang mana kade panggil ku urang pamajikan lamun urang mama sini sini duduk sini lamun urang lembur mah nyai kade nyai diuk di dieu naon aki nyai jeung aki ieu deuk bulan puasa kakak hayang tentrem ibadah tah ieu mah urusan dapur pakaian budak dirinya kabeh tah geus disadiakeun 50 jutanya cak pemajikan mudah-mudahan bulan jadi Ramadan kabeh sakjana kada ada 50 juta waktu tah 20 juta geus ulah ngagagu besi kakak mah itikaf teh besi kakak mah maca Quran teh besi kakak mah kumaha kakak bae tah geus disadiakeun ulah aya naon-naon heuh Kak kan geunah tah atawa 10 juta tah kayak gampang kurang mah aya kongkorong kana jual lobek tah eta kan geunah kitulah para sholihin baheula abeh tentrem tenang di jero bulan puasa teh kumaha dirina ka Allah ulah aya kegiatan naon di jero bulan puasa teh hiji bae ka Allah mentak Syekh Junaid di pagahan ulah kanyahoan puasa sanajan maneh puasa ulah kanyahoan puasa ka Allah bae anu nitah puasa Allah anu neuk ngaganjar Allah nu rek narima Allah ngaganjar ka Allah maneh puasa ulah kena kanyahoan bahwa maneh puasa sok hayo laksanakeun nyana puasa di luar bulan Ramadan sanggeus puasa terus kadatangan tamu lamun nyana teu nginum bakal kanyahoan puasa supaya ulah kanyahoan puasa nginum puasa wali bakos gitu kalamun eueuh tamu poe eta atawa aya tamu ge lah nu kira-kira ngan sakudak sakedeng sautak saeutik nu nyana moal nyangkeun bahwa nyana puasa atuh teu buka kira-kira bakal kebel nyana diuk di dinya mun henteu milu dahar bakal kanyahoan puasa dahar teu kanyahoan sababaraha taun ge tak Junaidil Baghdadi teh puasa atawa henteu na kusil lembaja teu kanyahoan urang mah lain urang mah datang tamu dar ayo mang aja tidak lagi puasa saya aduh sedikit lagi ini aduh namatin dah bangsa 20 hari lagi bom habak di rumah kos gitu ya tawa lain udah gajaran kos gitu ikir carita kajero iya mah urang mah hese kos gitu teh hayang kanyahoan bae ku batur mantak aing si didengekeun besok mah encan aya nu ngalem-ngalemnya aing ieu geus puasa bae encan aya nu kadenge haji anu mah puasa bae sia namu kadinya mah hararese sebab puasa tah hayang kadenge kos kitu tah ngeunaheun asada kana jantung tarariis
gimana henteu bae tah eta urang kos kitu sum'ah hese batinna hiji bae ibadahna ka Allah nu bakal narimana Allah nu bakal ngaganjarna Allah ulah ditolelir manusia mah sabodokeun manusia mun urang bisa bari muasyarah hege ulah kanyahoan ku jelema mun teu bisa muasyarah urang nyepi sorangan bae lamun nyepi sorangan bae masih kena diudag-udag keneh bae bari urang can bisa hate urang teh urang indit ka mana ka leuweung urang indit ka gunung nyalametkeun ibadah ka Allah doang ada mah Allah nama eta keneh di gunung eta di leuweung eta di kota eta cuman ieu hayang embung kanyahoan ibadah urang cukup ka Allah doang eta lah nu hese mulai Ki Junaidil Baghdadi nelusuri ternyata horenganan ulah keluar ti parentah Allah disimpulkeunlah dina kitab Ki Junaid kula boga guru dua nu hiji puasa bae nu hiji mah dahar bae ketika diteliti nu puasa bae hayang usul ilallah ngabersihkeun diri melalui puasa lantaran Kangjeng nyarita laparkeun beuteung hauskeun hate leuleuskeun awak niscaya maneh bakal deuleu ka zat Allah ate maneh puasa guru kula nu hiji dahar bae caknyana ulah sok nyeun ibadah dahar diparentah asalkeun ka Gusti Allah keun daripada urang puasa kemudian jijeunan ibadah tanpa diparentah ku Allah engke urang boga rasa aing mah hebat jasa padahal lain diparentah ku Allah asa diparentah ku Allah cilaka sia moal usul ilallah nya nama dahar bae ka dituna artina dahar ge ilaha dibutuhkeun dahar ilaha dibutuhkeun nginum eta lah nu diparentah ku Allah ketika orang lapar dahar cak Allah kulu wala tusrifu ketika orang haus israbu wala tusrifu ketika orang tuduh sare etalah sesuai jeung perintah Allah asal urangna asa diparentah ku Allah usul duanana ilallah tinggal urang bedek milih nu mana neuk puasa bae mangga neuk dahar bae mangga asana urang memilih nu dahar bae tungtungna mah atuh beuteung jebag usul mah henteu. Nah puasa awam sakadar teu dahar teu nginum teu jima raga mah teu milu puasa puasa khusus teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa puasa solihin puasa khususul khusus golbu teu sadetik-detik acan poho ka Allah ieu mah puasa para anbiya di samping teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa celi mata celi irung kabeh milu puasa golbu teu dipohokeun ka Allah barang sadetik ge pohona ka Allah lamun poho ka Allah ceurik nya nama jeung ceurikeun poho ka Allah yang ceurikan poho ka Allah masyaallah kan kitulah tahapan-tahapan jelema berpuasa ka Allah tinggal urang di jero bulan Ramadan wayahna di samping teu dahar teu nginum teu jima raga urang pilukeun puasa TV ku urang ulah pati disetel teuing HP ulah pati diumbar teuing ubral obrol aya nu teu mangpaat maksudna teu mangpaat aya mangpaat mah pek bae mangpaat keagamaan rohani urang kitu keneh urang ubral obrol aya teu mangpaat mah ulah dula deuleu urang sing hade ieu mah lain makin bulan puasa makin menjadi-jadi asal jam 5 bae weuh iyalah neangan burit caknyana mah burit di teangan datang meureun padahal mah teu di teangannya datang bae geus mending di imah urang maca Quran tahun kamari mah urangan bisa namatkeun sakali coba tahun ieu mah hayang 3 kali lah berarti 10 poe sakali 22 kali 30 kali ge kurang diplot eta ge saeutik teuing lamun nyaritakeun para wali Allah mah beurang sakali peuting sakali tamat Quran teh berarti lamun 30 poe teh 60 kali tamat mantep jas urang bisa dongengna doang kuari ge Qur'anna di mana karanya jangan kanyawan di Quran ya leungit Quran masyaallah karim itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi aya kitu puasa instruksi
tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam etalah bag-baganana fikih aya urusanana hikmah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ilah dipakai ku ahli-ahli thariqah ahli-ahli tasawuf di luar bulan Ramadan ge mun maneh nyaho horeng puasa teh istimewa sebab naon ngabersihan galbu nyucikeun rohani sehingga urang bisa neuleuh ka Gusti Allah hikmahna nu paling istimewa la'allakum tattaqun berarti urang kapanggih jeung jati diri urang yakni urang bisa mengabdikan diri sebagai hamba anu sejati ku ayana puasa Allah nurunkeun wahyu ka Kangjeng Nabi dina pelebah masalah ngaharamkeun minuman nungtut mimiti ayat anu nyederhanakeun kadua rada keras katilu keras kaopat patok geus teu meunang diganggu gugat ayat anu terakhir ieu ayat anu geus teu bisa diganggu gugat kana haramna arak haramna judi haramna kitu turah taroh azlab termasuk anu sob patung-patung arca-arca geus teu bisa diganggu gurat-gurat diganggu teu bisa diganggu deui patok gurat batu haram mutlak nu mentak Gusti Allah ngajelaskeun make bahasa anu indah cek ahli bilagah geus kateropong ku gaya bahasa-bahasana ge artina make kalimat-kalimat anu sangat mengarah kana haram secara mutlak tentang minuman jeung judi hiji Gusti Allah teh make ayat innama mimitina teh ya Allah eta teh maedahkeun kana hasr ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir tamaka innama wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama ulah sambarangan mun make innama berarti ieu luar biasa make innama mas sarua jeung kieu lantaran di dia hukumna tarijusum min amali syaitan kulantaran aya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan rawong kuari ku ilmu ma'ani cek ilmu ma'ani malantaran aya adat koser bentukna inama lamun ku urang dilempengkeun masar wajeng la rijsa wala syai'a min amali syaitan ila hadhil arba'ah eueuh anu ijib eueuh anu najis eueuh anu panggoreng-goreng eueuh hiji perkara anu jahat tina pagawean setan kecuali nu opat ieu patok geus tama bahasa teh eueuh nu pang najis-najisna pang ijid-ijidna pang goreng-gorengna pang jahat-jahatna pang bolon-bolonna pang goblok-goblokna pang naon deui kecuali nu opat ieu eta bahasa inna mah teh kos kitu dilempengkeun make fan ma'anil la rijsa wala syai'a min amali syaitan illa hadhil arba'ah entak mun teu ngaji ma'ani mal beres ieu nu opat hiji khamr dua judi maisir tilu ansab opat azlam sedengkeun nu opat-opatanana eta di cadasna aya di sepatan aya di Cikupa loba pasar Kemis teu komo Cilongok mah eueuh bae ngan di mana-mana orang Cilongok masyaallah opat ieu mabok baheula mah di kota ku ari handapeun tangkal awi masyaallah jorhe jasa
orang kota mah batuk naga Homer nu seungit teh urang dia Masya Allah begitu batuk teh ka ambeuna Masya Allah bala-bala nyorepan eta mabok bala tuh gitunya judi baheula mah hanya jelema-jelema bararia sabae nu baraga duit Cina encek kuari mah kuari di lembur judi naon bae pake judi batung arca jeung sajabana kitu keneh azlam wah Masya Allah mantap kurang minta ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere bersih tina panyakit nu opat ieu dibere embung ngalakonan nu opat ieu samping urang oge anak urang mudah-mudahan dibere salamet tina panyakit nu opat ieu incu orang turunan orang mudah-mudahan muntayang ka Gusti bere salamet ku Gusti Allah tina panyakit nu opat ieu tatangga-tatangga urang nu geus makeun bae mudah-mudahan kuari mah dibere salamet dibere cager tina panyakit nu opat ieu lantaran ieu mah mengarah kana neraka naudzubillah min hiji nomor kedua arak ieu ku Gusti Allah bisa kompet daunkeun jeung ansop arak eta disangkopet daunkeun dihijikeun ayatna jeung nyembah ka patung jeung nyembah ka berhala sedengkeun kapan eta mah musyrik tah nu kos kitu mah ieu nginum arak disayatkeun jeung eta berarti ku benci-bencina jeung ku jahat-jahatna ku goreng-gorengna dihijikeun jeung perkara nu goreng jasa sekaligus Gusti Allah innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan coba minum arak jeung judi dihijikeun jeung naon dihijikeun jeung nyembah ka patung jeung nyembah ka berhala Masya Allah cek Kangjeng Nabi nu mantap cek Kangjeng Nabi syaribul khamri ka abidil wasan jelema nu nginum arak sarua jeung jelema nu nyembah ka patung Masya Allah eta teh kunaon eta ku gede-gedena dosa nginum arak dihijikeun beda ayat teh disakompet daunkeun ku Gusti Allah innamal khamru wal maisir wal ansab wal azam raisun mantap cek Kangjeng Nabi syaribul khamri ka abidil wasan jelema nu nginum arak sarua jeung nyembah ka patung di lembur urang nu nginum bir loba jasa nginum benzen loba jasa vodka macem-macem ya Allah ya Rabbi na'udzubillah min nomor katiluna Gusti Allah teh atuh nitah ngajauhan ku bahasa fajtanibu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu eta bahasa fajtanibu teh lamun urang ngaji usul fikih mah eta teh nu kos kitu ngaranna amr sedengkeun al amru ma idza utliqa in sarafatan sariful lil wujub berarti di dieu teh aya amr nu maedakeun kana wujub amrun bil ijtinab berarti di dia teh zahirna amr teh kapan lilut atuh syahai dengekeun ku sia urang Cikupa urang Pasar Kemis urang Bojong urang Belaraja urang Tangerang sakumna bae Allah teh geus ngahukuman kana khamar jeung judi jeung ansab jeung azlam eta teh termasuk raisun min amali syaitan atuh pantadibu atuh ku sia jauhan atuh goblok sarua jeung kitu awas ya mun teu make goblok eta ya tak ada fajtanibu amr wajib sia ngajauhan namun dibongkar satu kalimat encan ieu teh cara Imam Syafi'i dek ngabongkar hukum teh kitu heula preteli disebutna mufradat geus puguh make ilmu sorof geus puguh make ilmu nahwu kuari ku urang di mufradat make ilmu ma'ani ilmu bayan mufradat teh pretel ke mantekan ke timbul be hukum haram. Padahal di dina Al-Quran mah wa yahrumul khamru jauh wa yahrumul maisir
Ima bahasana innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Bahasana indah luar biasa. Pajtanibu jauhan atuh kumaneh kadina ditambahan la'allakum tuflihun. Manawa anjeun ai hayang ma anjeun teangan ku anjeun kebahagiaan berarti ngajauhan tina arak jeung judi bakal nimbulkeun falah. Lamun maneh ngajauhan mabok, maneh ngajauhan judi, maka bakal didinya aya kebahagiaan. Dibalikeun ku urang, lamun ja'lul ijtinabi minal falah atu wa idza kanal itimad falah wa idza kanal itinabu falahan atu kanal irtikabu khaibatan. Di mana ngajauhan minuman, ngajauhan judi bakal ngajadikeun kebahagiaan dunia jeung akhirat. Atuh berarti mun ngalakonan bakal jadi kabahayaan di dunia wal akhirah. Gara-gara mabok pisah jeung indungna, gara-gara mabok pisah jeung bapana jadi carekan bae, ditundung ku bapana si anak mabok bae mah mabur lain anak aing sia mah anak jurig meureun. Mun si anak jurig atuh aing ge jurig meureun. Ibut indung jeung bapak jeung pamajikan ku ari. Ku majikan aja ku kalamun bae dicarekan ku abah lah dasarna ge mabok malulu. Indit lah geus di ditu. Gas wari mah mana si bae tuh. Di dieu kawin dia geus papisah mah di laku kawin deui keur henteu ge lah daripada boga salaki kos kitu. Daya ku pamajikan. Indit eta gara-gara mabok rugi dunia jeung akhirat. Mun gugura ku ari diomongkeun ti jati ka dieu nu sok mabok bae nu geus teu bogana naon ieu di duniana bae ku ari dina bogana ge puyeng bae ulah nyaho jasa ti jati ka dieu bae ulah wakasa Tangerang heureunan nya nyaho jasa jati koroncong kagambar jasa ku mata hate doyong gelam gembor atuh kabayang jasa jelema-jelema na kos karari itu kabeh ge terus ka dieu ka Sukamantri komo Sukamantri mah jawarauh kabeh kagambar ku mata hate ke kebon kalapa ka dieu nu sok mabok teh nyaho jasa ulah sangka aing teh nyaho anak Ki Haji tinggal anak Ki Haji geus terus kabelah dieu ka Picung ke pasar Kemis emang aing teh nyararaho jangkung gede jelema nyaho jasa aing ge mararabok nu kunyin aya di dinya nyaho tah eta nu bebeakan bae nyaho nu marah bae nyaho nu ribut bae kuari nyaho nu walah-wah weuleuh bae nyaho sekitar jati datang ka pendek ting pasar Kemis mah ka ditu tuh ka mana karena ka naon karena kaputat nyaho datang kaputat nyaho emang kiai nyahoan jasa emang kumaha kitu bebeja ka aing jelema-jelemana ulah pajar gaib sia mah pajar gaib bae tuh ka kukun menyararaho tuh Masya Allah nyana sok di hadapan guru hehehe cek anu aing teu nyaweun beureun sia teh tukang mabok nyaho aing kebel-kebel cabok sia ku aing emang wani ya leutik mah wani kanu gede henteu ngagantungkeun bahagia nyantelkeun bahagia Gusti Allah make bahasa la'allakum tuflihun bahagia maneh mun ngajauhan mabok jeung judi lamun ngajauhan mabok jeung judi bakal nimbulkeun kebahagiaan dunia jeung akhirat mun ngalakonan rugi dunia jeung akhirat eta kakarak duniana rugi komo di akhirat nama dibeuleum dikerebakeun dikulub ke di neraka jahanam alhamdulillahirabbil hidat alhamdulillah ja kulubeun tah mah atuh bodoh lah bagus ya Allah bae tapi tetap orang doakeun lantaran kadang-kadang nu babok jeung nu judi teh kapan terjadi di dulur urang terjadi di kawauh urang terjadi di tetangga urang meureun sedih amat mun urang ka sorga nyana ka neraka sedih ja urut sagulung sagalang di duniana urang doakeun mudah-mudahan anu mararabok boh anak boh incu boh dulur boh tetangga boh kawauh diberi taufik ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga manehanana diberi sinar ilahi nyaho kana bener tobat ninggalkeun kabairna amin ya rabbal tambahan deui ku Gusti Allah innama yurid
yuridu syaitan wa yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil ghamri wal maisir. Dek kumaha bagusna atuh judi jeung mabok mah lantaran ku setan dijieunkeun hiji alat. Setan teh nyieun alat anu paling luar biasa ampuhna babarieun jasa jang nimbulkeun bagdo jeung adawah. Teu saha asal geus mabok bae ge, teu saha asal geus judi bae ge. Boro-boro jeung sasaha bapana judi jeung anakna, ribut bapa jeung anak. Ribut bapak jeung anak gara-gara judi, gara-gara mabok. Ribut anak jeung bapak jeung incur ribut. Iyalah pagawean jahat luar biasa. Tambahan deui wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Mabok teh Gusti Allah geus ngajelaskeun kana kabahayaanna karusakan anu nimbulkeun di dunia jeung agama, di dunia jeung akhirat. Naon? Eta teh sakumaha tadi jeung deui ngahalangan tina eling ka Allah jeung tina salat. Mana aya jelema nu mabok jeung nuju di haju salat, dina salat teh hayang kadeuleu doang. Moal kuateun nya salat eueuh batur mah cenah geus jadi Ki Haji tinggal Ki Haji. Tetep bae asal mabok jeung judi moal daekeun zikir ka Gusti Allah, moal daekeun salat ka jeung kukumaha ge. Sebab hijab antara dirina jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir wa atii'ullah wa atii'ur rasul. Wahai mukminin sing narurut maraneh kabeh ka Gusti Allah. Allah tegas ngainstruksikeun tadi titah ngajauhan mabok jeung judi, titah ngajauhan ku Gusti Allah teh kana patung jeung azlam. Adu nasib teh ku Gusti Allah diinstruksikeun melalui wahyu ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok Muhammad Rasul aing nyampaikeun ka sia intina titah nurut ka aing cak Allah wa atii'ullah wa atii'ur rasul, tuturkeun rasul lantaran rasul mah ucapanana lainang di dirina la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Moal nyarita haram kecuali parentah aing, moal nyarita wajib kecuali parentah aing, moal nyaritakeun sunah kecuali parentaan aing. Aing dek nyampaikeun ka sia teh lantarannya ka sia ngan hese aing teh nyampaikeunana melalui saha ge kecuali melalui rasul. Diutus ku aing seorang rasul Muhammad ngaranna, uturkeun ku maneh anuti ku maneh perintah Allah. Awas terutama dina mabok jeung judi jeung patung jeung azlam nu opat tadi. Na ieu mah dijelaskeun wahdaru cek Gusti Allah, hati-hati. Nurut maneh ka Gusti Allah, nurut maneh ka parentahan Rasul Allah, tapi wahdaru awas hati-hati. Kumaha hati-hatianna? Lamun maneh nurut salamet, mun maneh teu nurut bahaya. Wa in tawallaitum, maka lamun maneh mengo, mun maneh ngabalieur, lamun maneh teu nuturkeun ka perintah Allah, teu nuturkeun teu ngajading kana ucapan Kangjeng Rasul, perintah-perintah Kangjeng Rasul ku maneh teh dihirup. Fa'lam kanyahokeun ku anjeun annama ala rasulinal balagul. Mubin Rasul mati kasangkut paut deui nyana mah ngan sakadar nyampaikeun doang. Maneh nurut salamet, maneh teu nurut bahaya. Rasul mati aya naon-naon, teu aya gantar kakaitan, teu aya hubungan, nyana mah ngan sakadar dibere kanyaah bae ka umat nyampaikeun ti aing. Andai kata Rasul teh nitah ulah mabok maneh nurut salamet. Andai kata Rasul nitah ulah mabok maneh teu nurut, ih atuh Rasul mah teu kasangkut paut. Lantaran Rasul mangan sakadar annama ala rasulinal balagul mubin, ngan sakadar nyampaikeun. Rasulna parantos teu aya tilar di dunia mah, disampaikeun ku para sahabat ayat ieu. Sahabat geus teu aya, sampaikeun ku tabiin, tabiinna geus teu aya, disampaikeun ku asbat tabiin. Tahun 2011
penyampai lidah Kangjeng Nabi di Jakarta loba keneh, di Pandeglang loba keneh, di Serang Pandeglang, di Serang loba keneh, saantero dunia nu nyambung lidah ayat ieu loba keneh. Ngan hanjakal teh kumaha? Hanjakalna ieu pemerintah teh dirina, artinya nu marentahna ieu adalah bener-bener henteu mengamati ayat ieu, sehingga nyana teh ngajual ayat. Kumaha ngajual ayat teh? Ai dina zahirna mah ngalarang nyana titah mabok di panggung sapeting bisa 2-3 panggung, horeng jerona mah ojol ayat eta teh jang meuli meok. Moal teurak kajen ku kumaha ge. Aya jelema nu mabok didakwahan ku kiai model kos kitu, teuk ceuli datang ka teurak we. Moal teurak. Naon sababna? Lantaran ojol tah mah, ojol ayat. Nyana ngaluarkeun ayat susuganan, mancing, lain mancing supaya menang hidayah, tapi nyana mah mancing supaya dapurna ngebul. Mal beres. Nu mantak lantaran ojol, deuleukeun geus maotna. Deuleukeun cek Imam Ghazali deulekeun geus maotna we, trek we kiai nu sok dakwah maot misalnya ieu maot aya eueuh nu zarah umat ka dinya, ternyata eueuh apakah teu wauheun wauh, apakah teu akrab kunaon embung jarah pan nya baheula dakwah lagi dibayar ieu gua ojol teh nya nama dakwah eueuh karasa, tapi lamun nyana tilok ojol ku dunya maot. Masya Allah, nyana pernah datang ke imah aing nasehatan, dibere tapi teu maksudnya nyana, teu maksudnya angan kos gitu, cek pembudak teh Masya Allah, keur aya nyana mah urang teh ku sasalaman ge kana nasehatan, ku neuleuna ge kana nasehatan komo, lamun geus ngajina kana nasehatan, emang teu maksud ojol jeung dunia, geus maotna jelema datang ka makomna. Hadiah ka makomna, ziarah ka makomna, deuleukeun geus maotna mun biasana ojol jeung dunia pek bae eureun moal aya nu inget teh. Eta teh rahasia anu luar biasa, maksudna Imam Ghazali deuk garitakeun keikhlasan jelema deuleu geus maotna bae. Nu mantak urang zararah katua ka naon kitu ngaranna ka Maulana Hasanuddin ahli ikhlas. Urang ngajarahan ka Maulana Yusuf ahli ikhlas. Urang ngajarahan deui kitu ka mana kana jadi ka Kiai Asnawi ahli ikhlas. Asal ahli ikhlas jelema ku Allah digiring-giring ditaku saha eta zarah. Aya nu ngagiring-giring eueuh di lembur urang aya jawara paeh hayang urang jarah ka dinya atuh henteu. Henteu pancena sok nganasehatan kitu nya mah marah. Aya kiai maot teh henteu dijarahan ku muridna acan. Muridna ge santrina ge teu jarah-jarah acan, sangheuk bawatna teu bisa dibobodo nurani mah. Kunaon eta? Baheulana jago mah ngajago ngajina, hebat mah hebat ngajina, cuman ojol jeung dunia. Lamun ditanya kunaon sih teu daek jarah, henteu lah. Kunaon emang? Pan ngadidik sia, atuh ngadidik ge bae laing sok dipentaan. Pentaan. Asal aya anu ngaji bae tah murid aing sing ade. Eta hancengan aing teh sing ade. Nu nanya masalah baik jadi murid oleh kaum mana tuh sekali nanya sejutanya nyen pondok minta nyen majelis minta ojol teten kos gitu ngaran mal beres nyen kudu nyen majelis manyanana tuh aya masyarakat teh nyen majelis aya nyana meuli apansa eta goblok kiai di Singapura kos gitu eta. Ieu mah keur carita masalah ikhlas cek Imam Ghazali sampaikeun geura ayat bakal ngerenyed geura jelema mun nu nyampeikeunna nu marentahna ieu adalah teu ojol jeung dunia. Sok wahai para pemuda nyaahan diri maneh jam moal ngora bae jeung sing hade isuk pageto teh anjeun bakal maot sedengkeun maot teu kolot teu ngora eureunan geura ge mabok ku sakitu bae nyanana teu boga pikiran hayang dibayar dakwahna aya bae 2-3 mah nu eureun sanajan nu maju aya 10 sanajan unggal penting dakwah menasional tapi di benak hatena nyana teh lain eta nu dimaksudna maksudna mah dek numpuk-numpuk harta
ieu mah tinggal maksud, lain dibere jeung teu dibere, lain boga jeung teu boga, tapi maksudna sehingga ada singkah arti. Menang nyokot ti mana eta Imam Ghazali? Menang nyokot tina innamal a'malu binniyat. Jelema mah kumaha niatna? Jelema ngariung teu niatna naon? Niatna teh endek tahlilan, endek syiar, kemudian dibere berkatna satreuk. Oh masalah. Teu ka bawah teu ka jingjing gu nya ada satreuk berkatna. Atuh loba jasa. Oh masalah, tetep bae syiar mah. Kuari mah jelema endek ngariung tapi nu dimaksud berkatna, berkat mending mun satreuk pugu cau. Cau deh mending mun cau nu beureuh mah cau hansip. Rugi. Emang cau hansip aya. Eta kos kitu tah. Beda niat sih ada niat. Mantep ke niat eta sok di naon garang-garana sok dibahas-bahas bae ku kiai. Balikan deui supaya jelas niat. Urang ti penting dek niat hudang lah aing dek tahajud kasubuhan. Eta urang geus boga nilai tahajud. Geus boga pan nilai tahajud. Masyaallah eta niat. Jadi kadang-kadang niat eta bakal ngabentuk di akhirat sanajan teu dipigawe. Niatul mukmin khairun min amali. Mantak ngaji niatna deleukeun. Ke kadang-kadang beda ieu sorana beda sora. Lamun niatna ikhlas mah beda nyelecep ka jero hatena teh rindu ka jero hatena. Ngeunaheun ka jero hatena teh eta teh bakat tingku ikhlas di jerona. Ikhlas teh naon teh lain diomong, ikhlas mah teu hayang urusan dunia. Hayang kalem teh, hayang dimulai diagung-agung teh, deuk nyampaikeun ayat ieu mah supaya manusia bentak mata hatena. Henteu maksud hayang dibayar. Kabeneran diagung-agung aja dibayar, dibere. Eta teh urusan batur. Asal dirina. Nah iyalah nu hese teh berangkat awalna. Begitu ngalengkati mah dek naon maksudna dakwah. Dek naon maksudna? Ayeuna ieu mah dek dakwah bae. Ayo ngan eta deh sok ngomong-ngomong sabaraha jam ieu nya. Setengah jam, setengah jam lamun naik kareta mun sedang ka mana ieu. Oh bayaranna ge gede. Cabok ya kos gitu mah. Eta teh ilas eta kos gitu kan. Eta teh tah piceun mun hayang bener piceun mun hayang bener. Ieu nyampaikeun ayat ieu disampaikeun. Di dunia ayat ieu disampaikeun, mabok makin menjadi-jadi. Hese luar biasa. Nah ieu diakhiri ayat nu tadi teh ku Allah wa atiur rasul narurut marane kabeh ka Gusti Allah. Allah teh ngalarang melalui Kangjeng Rasul minum arak judi. Wa atiur rasul tuturkeun turut ku maneh Kangjeng Rasulullah. Wazaru jeung hati-hati kudu rempan maneh kana berbagai permaksiatan lantaran bakal ngejerumuskeun anjeun ulah-ulah di dunia komo di akhirat nama deui bakal sing jarungkel ka neraka jahanam. Lamun nurut atuh salamet, lamun ngabalieur mengo fa in tawallaitu mani taat mun mane ngabalieur tina taat. Rasul mah rasul bae tapi teu didenge, kiai mah kiai bae tapi teu didenge. Fa'lamu awas aya rambu-rambu hubungan naon Kangjeng Rasul mana ma'ala rasulinal balagul mubin. Kangjeng Rasul mah hanya sekedar nyampaikeun doang atuh ari katarima salamet, namun teu katarima atuh bahaya lantaran fajazaukum alaina cek Gusti Allah. Adapun babales aranjeun kabeh mah eta adalah tanggung jawab kula. Nurut maneh kukula bakal disalametkeun ka surga, teu nurut maneh kukula dijangjian kukula teh bakal dikanarakakeun. Sakitu bae Rasul mah teu aya patula-patalina naon. Itu kene kiai ngalarang niatna sakadar dakwah bener-bener lillahi taala. Aju jelemana teh daek darurut ka kiai. Ih atuh annama ala rasulinal balagul mubin. Kiai mangan sakadar nyampaikeun doa, nurut jeung teu nurut lain urusan kiai. Mantap kiai ulah marah. Ulah marah lamun dakwah teh aju teu narurut. Marah kieu goblok sia teu nurut ka aing. Deuk nurut teu nurut ka aing deuk nurut ka saha sia? Ah, tolol sia. Goblok sia. Eta kiai moal beres sama kos kitu. Moal beres atuh ieu keur nyampaikeun mah nyampaikeun bae. Haram riba. Haram ngredit. Haram.
praktek isuk-isuk datang Waalaikumsalam enon ya ampura kiai kunaon aduh doakeun kula bulan kemarin itu bisa bayar kreditan karep mudah-mudahan boga cek hate aing kamari aing nyampikeun haram kuari minta doa ka aing aing teh sih nu kabalingar sebenarnya deres kene mah kos gitu deres kene deres nu kieu Waalaikum cerik bang oh nyabikang deh bang oh di mana nih oh udah deket ya dari dia enak aduh cina daripada ditarik deh ku dealer mau nginjem duit ja iya aduh boga salah kita nanti si budak mun teu onam artina itu depan masya Allah gula ngaji mengaji baik ke kiai ngadenge bae jadi manginjam duit bae jangan bayar kreditan innalillahi wa inna ilaihi kudu kumaha tah atuh teh kumaha nyampaikeun anak nyampaikeun bae ngan can datang ka hatena can dibere hidayah ku Gusti Allah berarti mahal teh anu ngagulat-gilekeun mah anu ngaleungitkeun hijab mah lain kiai lain wali lain Kangjeng Rasul nu mere hidayah mah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah timbul pertanyaan para sahabat urang mah alhamdulillah cek para sahabat teh kazamanan karena ayat innamal khamru wal maisir sehingga orang sadar nu tadina osok mabok eureun tadina sok judi eureun tadina nyembah ka patung areureun tadina dunus nasib ngundi nasib baju areureun ku ari mah kulantaran urang nyaho kana haramna ngan ieu ayeuna mah fakal fa bi ikhwanina allazina matu wa hum yashrabuna al khamra yaquluna malal maisir eta dulur urang tetangga urang nu kamari ieu mararabok kamari ieu jararu diaju ku ari parae eta kumaha kamari ieu meme diharamkeun nyana mabok aju paeh nyana judi duitna pake dahar dirina pamajikan jeung anak paeh eta kumaha nya ai urang mah kuari geus areureun ieu geus jaho ieu kana haramna ai eta bapa urang emang urang uwa urang kawau urang anu baheulana mararabok paeh kumaha eta iman mah iman ka Gusti Allah tapi can turun ayat saklek haramna arak nyana kaburu paeh kumaha nya eta jobe ayat ieu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآسنوا والله يحب المحسنين Gusti Allah laisa 'alal ladzina amanu wallahu alam bimuradi teu aya tetep ka jelema nu ariman ngimankeun geus amilus sholihati bahkan beramal saleh junahun dosa teu kadosaan fima taimu dina sagala rupa hasil nu kumanehanana didahar lamun dina arak mah kunyana diinum nginum arak wal maisir hasil daripada judina kunyana didahar dirina jeung pamajikan keluarga eta mah pan qoblat hari memeh diharamkeun artina jelema nu baraheula iman ka Gusti Allah jeung Rasulna bahkan nyana ngamal soleh ngan encan turun ayat kasaklekan haramna diharamkeun nginum arak jeung judi kemudian nyana kaburu maot cek Gusti Allah laisa junahun teu dosa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihat bagi jelema nu ariman terus amal soleh fima ta'imu dina naon nu kunyana nu diinum arak diinum hasil judi kunyana didahar asal idza mattaqau wa amanu wa 'amilus sholihat di mana aranjeuna takwa di mana aranjeuna iman di mana aranjeuna beramal soleh asal iman takwa beramal soleh masalah lantarannya maot memeh diharamkeun secara mutlak dikuatan deui ku Gusti Allah
summa taqaw amanu. Ingat, penting mah takwa jeung iman, modalna syaratna asal takwa jeung iman. Tambahan deui ku Gusti Allah, summa taqaw ahsanu. Nu penting mah takwa jeung ihsan. Nu mantak aya 3 di dieu teh ittaqau teh loba amat. Aya rahasiaan teh barang dibongkar ku ilmu bilagah mah. Nomor kahiji aya idza mattaqau amanu wa amilus solihat. Nomor kedua summa taqau amanu. Nomor katilu summa taqau wa ahsanu. Aya 3 ittaqauna. Loba amat atuh cukup bae hiji ittaqau anu awal mah eta adalah jang pribadina, ittaqau nu kadua mah jang pribadi jeung halayak rame, ittaqau nu katilu mah jang dirina halayak rame jeung ngalaksanakeun ihsan. Nu mantak aya iman, aya Islam, aya ihsan, aya syariat, aya tarekat, aya hakikat. Selalu kitu bae dina Al-Qur'an teh. Nu mantak di dieu ge aya 3 ittaqauna. Ittaqau nu pertama ittaqau iman, ittaqau nu kadua ittaqau Islam, ittaqau anu katilu ittaqau ihsan. Nu mantak ittaqau nu pertama ittaqau syariat, ittaqau nu kadua ittaqau tarekat, ittaqau nu katilu ittaqau hakikat. Mantak ge ieu aya ihsan, terakhir mah ihsan, hakikat ye summa taqaw ahsanu. Ngan kabelah dieuna istimewa Gusti Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allahumma mika cinta jeung mika resepna teh ka jelema anu nyieun ihsan. Berarti anu ittaqau binafsihi masa kadar takwa jeung iman jang dirina masih diproses engke di akhiratna. Nomor kadua ittaqau anu kadua jang bigoirihi jang bisa merean ka batur nyaritakeun ka batur tapi dirina mancan ihsan masih diproses ku Gusti Allah. Anu henteu diproses mah anu meunang mika dikit cinta Allah ia adalah jelema anu ittaqa amal soleh iman termasuk ihsan. Iyalah wallahu yuhibbul muhsinin. Nu kumaha ihsan? Ihsan anta budak Allah kana katarahu wa ilam takun tarahu kanahu yaraka. Maneh ibadah ka Allah seakan-akan neuleuh ka Gusti Allah. Mun can bisa seakan-akan dideleukeun ku Gusti Allah. Berarti teu pernah bae aya mimpar-mimpar urusan dunia, teu ojol nyampaikeun Qur'anna, teu ojol nyampaikeun ayatna, teu ojol nyampaikeun hadisna jeung urusan keagungan kemuliaan, jeung teu ojol kana urusan dunia ihsan. Sieun ka Gusti Allah. Bagan mun dibere duit ge sieun nya mah. Waalaikumsalam. Ti mana ieu? Ti atut. Ai butuh ieu ka duit teh. Nyi teh pan keheulanya halal apa haram. Kitu ahli Allah. Kela dieu kala. Sabaraha duit? Yang dibuka teh bu emang tarima bente sabaraha duit teh. Barang dibuka teh 1 juta. Lah leutik 1 juta. Mun 5 juta mah bejakeun ka atut daek. 1 juta mambung. Pan aya 5 daek kagok ka neraka. Aduh, neangan daftaran we cenah daftaran eta naon kadang-kadang KTP. Maksudna dek di umroh-umrohkeun. Ieu umroh jadi ganjaran apa henteu? Kunaon teu berpikir, Masya Allah. Ieu ayat lain lalagaan. Gusti Allah cukup bae ieu teh, make ittaqauna hiji bae. Cek ahli bilagah mun hiji ge cukup. Tapi make ayat 3na ieu teh lain lalawara. Ya Allah ya Rabbi. Maka idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat. Hiji. Mereka 2 summat taqaw amanu 2. Mereka 3 summat taqaw ahsanu. Masya Allah. 3 ittaqauna ge hati-hati sing rempan maneh. Awas hati-hati karena berbagai paharaman jeung permaksiatan. Imankeun ku anjeun beramal anjeun kana amal anu soleh. Hiji berarti syariat. Tambahan deui ku Gusti Allah summat taqaw amanu mentak ka dieuna ge
make tafsiran Imam Jalal teh sabatu ana taqwa wal iman di jerona teh geus tetep takwa jeung iman ngan kuari ngalaksanakeun nya nanti akana intisari takwa jeung iman torekat ngaranna suluk disebut berangkat kuari mah lain sakadar iman tetapi nyana berangkat hate teh supaya bener-bener deket jeung Gusti Allah. Supaya datang ke mana ya? Supaya datang diri nate ka Gusti Allah. Emang Gusti Allah bisa ditempuh jalan mana? Bisa ente naik kereta, bisa ente naik kapal atau naik Apollo. Oh, otak nancan datang eta budak. Gusti Allah mah di mana-mana aya. Tapi lain berarti eta Gusti Allah. Kumaha tuh ngaji nu mantap ge. Jangan ngaji terus bae. Atuh otakna pendek jasa sia mah. campur jeung naon wayah ngaji-ngaji wayah datang ke imam nonton TV melulu HP bae meuli nu anyar deui oh budak 3G HP na geus mending mun ngarakeun aki-aki geus bau kuburan mamawa HP keneh bae ya Allah ya Rabbi tak aki-aki buang ka warah jas itu para rantes aki-aki bawa HP Gusti ya Allah nu aku ieu pasti aing dipake kagredet ieu ku Amerika naon sebabna perusahaannya napaan waduh bahaya ieu cenah kieu ngalarang meuli HP waduh aing nyeunan HP kunyana dilarang aing mah ngan ngalarang doang ieu meka ya tetep ki ajina ge meuli bae ngan ngomong bae heulanan ieu mah lamun dek bener-bener nyana make ittaqau nu kadua tenden HP selamat berpisah aku mendengar pengajian dari Kiai ternyata engkau harus pisah dengan berat hati aku bisa terpisah denganmu tetapi demi menuju Gusti waduh engkau akan aku tinggalkan tapi ai dijual mah moal si HP bisi aing hayang deui setengah hate teh jelema teh setengah hati kudu nalan pican plus meuli deui lain lalagaan ibadah teh nu mantak urang eueuh ngeunah kumaha ilmu fatul muin mah aya ilmu jamul jawame mah aya ilmu tafsir mah aya kok eueuh ngerenyet cenah ibadah eueuh ngeunah asal eueuh ngeunah bae ge kadeuleu jelema mah sinarna eueuh emang kumaha gitu lamun aya jelema nikmat ibadah ngan nyaritakeun nikmat ibadah mah teh mah geus rahasia bae hese nyaritakeunana ngan beda engke sinarna boro-boro ndek nanaon tah pepegatan jeung HP bae ge sakitu hese aing mah jaga sekolot umur 60 tahun ku batur di ustad-ustad jeung di kiai-kiai lah HP aing isin aing geus aing mah moal ku ari mah HP teu boga nonton TV bae atuh ieu bagi berat penyakit bagi si parah ieu mah impus ieu mah kiai kos kieu mah geus teh TV geus sia mangpaatna aing neuleuhan sia bae ti baheula teh ngan saukur berita bae paling ge anu-anu lah film nyanyi geus teh hayang aing mah geus tah dua tang coba ge dua bae HP jeung TV ieu teh di jero hate diberesihan teu hayang teh mah kos kitu mah lahun walabun teh mah geus aing mah deuk ka Allah bae saminggu bae ngerenyet bakalna hayang meuli deui aduh menang saminggu dari cokot deui HP tidak kuat aku berpisah denganmu jaringanku kurang sehingga undangan ngeriung kok enggak ada yang biasanya kayak ondo sama kos gitu itu bisa pepegatan ndek menuju ke Allah kudu aya anu ditinggalkeun kadaanan ninggalkeun dunia secara total keheureuyan nu kitu bae heulangan lah cenah disebut ortodok keun bae disebut ortodok ge tereh paeh ieu daripada disebut modern haju paeh modern kabawa ka ditu hanas ibadah teu ngeunah pikir tak ku otak ya Allah ya Rabbi ieu ndek naon ieu ieu mah keur carita summat taqwa amanu tingkatan kedua tingkatan kahiji mah eta tadi engke aya proses keneh bae Allah teh ieu tilu teh aya rahasiahan
dengan seetik we dijelaskan ku Imam Jalal teh coba deule tafsiran di kitab-kitab lain tentang ayat ieu Masya Allah teu sembarangan Allah nenden tilu takror teh tapi takrorna teh takror teh budak balik takau deui mun rahasiaan moal dipuat di dieu tah tingkatan kahiji mah nu tadi teh ya takwa iman tapi tetap nyana masih biasa kena baik cuman di mulut tidak sampai di hati. Waduh, sedangkan kan dari mata turun ke hati. Sia ngarora keneh mah kitu. Ku hari mah teh geus beres ta eta mah geus tah. Wa summat taqau wa aman pelaksanaan ieu teh. Duh. Anu kamari teh maharim dilaksanakeun. Ku hari mah geus menuju ka Gusti Allah lah tah dibere duit ge. Ieu teh saha? Teh anu henteu. Ente mah rada gede, dek leutik, ente bae kula. Nu lumayan jeung nambahan meuli apaan sah. Ente aing kajen teu make apaan sah naik angkot aing. Geus teu bae, cek aing teu bawa ka ditu. Sugan hayang ditambahan teh hayang. Kecuali atutna kawin jeung aing. Tarekan sakit atuh. Misalna lain ti atut bae sarwati wahidin ge. Ulah. Urang pilih sesuai jeung nurani abeh urang di dunia beres di akhirat henteu dicarekan ku Gusti Allah ieu mah jang santri bejang santri anu lain santri mah teu nyaho hukum jang kiai atuh mimba bi komo santri mampan nyaho ieu duit nu kos kitu teh beres ulah peureum manta kunaon peureum sakedeung deui 2 bulan deui peureum ya berem sabelah mata mangintip ngaranna aya nu kieu bae can aya di ditu can aing kiai batur mah aing di ustad aya nu pae ngundang ka aing ngariung ka aing muludan ge aing kaundang tapi ieu aing can diambeun meureun nya jen can ti kulon can aya ti wetan can aya aing mah meureun kunya lain pajar jelema kadal meureun dek ngeunaheun kumaha ibadah ikir carita summat taqau panyakit eta teh kos kitu teh geus HP panyakit TV panyakit jaringan panyakit duit nu teu pararuguh panyakit lepaskeun geura eta sok kudang peuting usolli Allahu akbar. Maaf engke bakal kabayang guru ikhlas urang bakal Allah mere kos kitu heula teu bae kiai anu mah meureun ngeunaheun soal aya angker di jero hate Allah tambah ikhlas eta teh dorongan moral anu ku Gusti Allah ditambahan ka hate urang naek urang tek komo wali meureun Allahu akbar lain ngahayal aya ngahayal mah bahaya tek bae ka ditu Kangjeng Nabi mah di Guha Hira sorangan meureun ku nikmat-nikmatna teh ibadah Allahu akbar geus ngeunaheun ibadah moal bisa lamun aya halang Allahu akbar kamari 500 lamun kapanggiri asana 1 juta ya iraha ya undangan deui nya hayalanna kos kitu beda ieu mah kula mah alal haq bae beda ke pemikiran beda Allahu akbar HP nu eta kekerbek anu anya sabaraha duitnya buatan Cina sih sabaranya cak batur bagus tapi teu rusak kajeun lah isuk bae gitu moal beres cak aing moal komo anu ngahape Allahu akbar ting tong saeta iya kana budu aya ting tong wa iya kana saya urang mah kitu salat tetep ceuli datang ka ikhlas bae ge ieu keur carita urang lalagaan beda engke jeung beat mah dina tarekat lain deui doktrin ieu mah keur carita dilalagaankeun bae pikir ku urang moal bisa kajen ku kumaha ge mentak aya jelema norekat boga HP pabatola torikotuhu batal kajen teh zikir 9.000 ti peuting boga HP batal cak aing batal deuleu persyaratanana cenah saya kitu wah di torekat teh batal
ya mah teu saha cenah nya mah udang-udangna ge gede geus muka siapa oh bohong deuleu syarat daya 40 persyaratan masyaallah lain haram henteu apa ba tipi henteu haram zatiahna jatuh najis teu naon teh makos kitu mah tapi bagi nu norekat teu meunang badak amun aya kiai hebat sorbana ge ngangsar ka handap tapi make kene HP geus ieu mah syariat kene ieu mah bangsa nu pidatona hayang duit ieu mah nu gos ieu mah geus kabaca ieu mah kabaca nah ieu keur carita nomor kadua summat taqwa aman lain lalagaan nomor katilu mah geus jadi summat taqwa sanung sieun ka paharaman sieun ka permaksiatan khususna nu opat tadi umumna kuliah ing paharaman kemudian manehanana teh geus ngalaksanakeun perjalanan nu tadi teh kuari mah geus asa deukeut jasa jeung Gusti Allah pan urang teh diangkat jadi wali karas mentak dipertanyakeun jelema sih jadi wali karasa apa teh karasa jadi wali teh aya nu henteu ngarasakeun eta keur nutup-nutupan karasa mana karasana asa eueuh dunia teh nu aya ngan Allah doang geus nyana teh engke asa kaduhung hirup nu kamari ieu duh aing eta Imam Ghazali caritakeun kos kitu Imam Ghazali geus diangkat jadi hujatul Islam tapi can jadi wali begitu trek jadi wali eta nu kamari magahan ngaji teh eta mah dosa aing magahan ngaji aing ngarang eta teh dosa aing dosanya kos kitu teh eta ngarasa dosa sebab orang teu ngeunah tama ibadah kos ketika nah ini iya we ibadah nu bener mah iya cekena tuh ya Allah ku ngeunaheun ibadah teh geus teu boga pikiran naon iyalah summat taqwa sanu sedengkeun ka dieuna Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin lain leutik-leutik ayat ieu teh mantap ge masyaallah hiji ku Gusti Allah dihampura dosa-dosa jelema anu baheula nginum arak hajung ngimankeun jeung amal soleh lantaran nyana nginumna teh meme diharamkeun secara mutlak kakarak aba-aba doang aju kaburu maut kitu keneh nyana barang dahar tina hasil judi eta ge sami bae dihampura lantaran can turun ayat secara mutlak berarti luar biasa Gusti Allah mah ari encan datang ayat mah tetep bae dihampura kos urang ibadah haju teu nyaho dihampura bae mantak ibadah mah makin bodoh makin gampang jih atau makin gampang urang deka Mekah kemudian aya nama toab sedangkeun lamun toab teh kapan kudu boga wudu jaat toab ka salat sedangkeun kuari hese ngaraksana lantaran atupan jelema teh ribuan urang kakarak ge salengka geus aya jelema urang takroni nya hideung antal jeung urang mending mun putih mah nya hideung nya batal kan geregat teh urang kitu mah urang kalau urang India atau Pakistan tapi nu geulis teh bagon nu teu geulis mah nya keur toab sih ditakeun geulis andai kata jas sia mah pan kitu bae pikiran teh batal kumaha atuh ji atuh taklid ke mazhab Hanafi mantak naon jam mazhab Hanafi mah teu batal mun antel kulit jeung awewe aju taklidna di mana ieu ti wuduna keneh apa ti toabna tergantung jelemana lamun santri ustad kiai taklidna ieu adalah ti wuduna lamun jelema teu mondok kuari ka Mekah titah taklid ti wuduna ge teu bisaeun bingung nya geus begitu wudu sampai engke bae tah dina toabna abdi taklid ka mazhab Hanafi nu cek mazhab Hanafi mah antel kulit awewe jeung lalaki teu batal geus bae wuduna Syafi'i tapi nyana toabna toab make Hanafi jang nu bodoh mah atuh sanajan didedet ke emang bodoh entet cek Kangjeng Nabi al-amila madhabalah nu bodoh mah teu bogaeun madhab sebenarnya mah geus asal salat bae habek geus lah mentak beuki bodoh beuki babari kos solusi ya geus gitu keur carita ulah ngahesekeun ka nu bodoh mah iya tuh nu bodoh dihesekeun memaldaikeun salat aya nini baheula ka abah cenah kula ieu kiai di ka Mekah ayo atuh jaya maka jangan teu bisa babacaan teu kudu babacaan nih nu bisa bae naon nu bisa mah jakul ge balelol
Teknya nanti zaman baheula ieu. Anjeun kula mah lah cenah maca qul ge ulah maca qul. Saya sholawat aja nu baca sholawat ge mun teu kudu bacaan. Teu kudu bacaan. Babari meunang kiai teu kudu baca. Da kudu. Eta cerita tetangga mah babacaan. Wah, temen bodoh. Nyana asa pinter banda. Aju nyana dakwah di ditu. Oh, cok Kidamiati ge, euy, teu meunang babacaan. Ngunaheun ja ka Kidamiati mah aing ngaji manasik gitu mah hese jasa. Da ka Kidamiati mah teu kudu babacaan cek cenah ge. Ngunaheun. Hebat banda. Atuh tita babacaan kumaha boro-boro doa manasik kulhu ge balelol. Aduh ulah ka Mekah burung atuh. Jang sanyanaeun mah asal ka ditu bae muter milu muter. Saing milu saing geus kucing-kucingan los. Entek abah-abah babari bae. Masyaallah ngeunaheun sarua jeung Ki Bustomi. Mun nanya masalah teh babari bae teh Ki Bustomi ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ka Mekah cenah kula aja teu bisa doana kulo bae kulo. Oh, cek Ki Bustomi teh. Tohap kulo aya saing kulo deui. Ya kuluna sabaraha sadekna sia. Dia sadekna sabaraha? Tumun 10 we 5 habak cek. Sarua ta abong saguru berenana di dia jeung Ki Bustomi teh saguru di Ki Prawira atuh kitu bae. Babari nu mentek ngeunaheun ka Ki Bustomi mah euy cenah 5 bae kulhuna ge. Eta hartina lainna naon kiai teh ngangeunahkeun bae. Nu bodoh mah dipaksakeun ge hese bae. Tuh, aju ieu si ustad milu ka nu bodoh atuh ulah bego. Ustad tuh ustad ti wuduna kene taklidna atuh. Masyaallah, tuh geus beda-beda ke derajatna di masjid teh. Ieu mah bodoh, ieu mah santri, ieu mah geus ngaustad, ieu mah geus nyai, ieu mah geus wali atuh beda-beda. Ngerendengnyana beda engke tahapanana. Nganu jelas mah asal menang pangampura Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bae pebatalanana ari mazhab Syafi'i mah teu batal, ari mazhab Hanafi mah teu batal. Mazhab Syafi'i hitut batal, atuh Hanafi ge hitut mah batal. Ke sia hitut aing mah Hanafi. Batal, aing ngising nyaonya ngisingnya. Teu beres. Tuh, kemudian ditajong kalau getih mimisan batal cek Hanafi, cek Syafi'i mah henteu. Babari. Geus antal doang teh ja urang kaluar getih ja carang. Ja teurab atuh ja carang. Kaluar getih carang geus eta bae tah ka madzhab Hanafi. Jadi teu meunang hiji naon kitu ngaranna hiji pagawean ku dua mazhab tah eta doang nu teu meunang talpek ngaranna hiji pagawean dua mazhab teu meunang mun hiji pagawean kudu samazhab bae urang pagawean wudu samazhab pagawean toab samazhab teu meunang wudu nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang atuh toab nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang hiji pagawean dua mazhab teu meunang nu bagusna mah ti wuduna kene wuduna Hanafi toabna Hanafi ke ka salatna ge terus kitu Hanafi saharita mah acenah salat mah henteu mangga masalah tah eta kos kitu nah lamun urang ayeuna dua pagawean teh kumaha teh teu kahar dua mazhab teh kumaha kieu urang ku ari toab ngamazhab ka mazhab Hanafi ai praktek terap taklid deui aing ka mazhab Syafi'i. Jadi berarti ya mah taklid ba'da kajadian tuh bae ngeunahna lah cek urang lembur mah sabada kajadian taklid okos kieu tadi da urang kudu Syafi'i aju toab bae Syafi'i kene barang antel ji antel Hanafi mah henteu taklid harita jadi sabada jadi karak taklid teu naon jang nu bodoh nu mantak beuki bodoh beuki babari ibadah mah nu mantak urang ge hadena bodoh alhamdulillahirabbil taklid aing ka Hanafi begitu geus taklid dia ka Hanafi ye geus taklid dia ka Hanafi ye urang toab antal jeung awewe teu batal ja aing mah Hanafi antal deui teu batal malah mah Noel nya teu batal abong-abong teu batal Noel gelut sia di ditu mulai keur carita doang teu batal terap baca Hanafi batal kan aing ka Syafi'i Syafi'i baca teh batal balik deui aing ka Syafi'i cenah ge
kurang taklid sabada kejadian tenan naon sapai geus aing lah pokona mah geus sapai ieu tak kuari ieu mah keur carita heulanan keur carita antal je jeung Hanafi jeung awewe Hanafi ieu mah budak batal-batalna batal-batal modar bereuni mah keur carita talpek hiji pagawean teu meunang dua mazhab mun geus samazhab samazhab bae ketika nyana di mazhab eta batal atuh geus bubar masyaallah wallahu yuhibbul muhsinin mudah-mudahan urang kabehan diraksa ku Gusti Allah dibere daek takwa ku Gusti Allah dibere sabar ku Gusti Allah diberi ihsan ku Gusti Allah sehingga orang bisa benar-benar ibadah ka Gusti Allah hingga akhir hayat orang husnul khotimah bisa ngucapkan kalimat thayyibah di akhirat aya di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam.